Sampurasun baraya saung wayang daraut urang ngadamel wayang golek Gatotkaca Purna tah ieu bahanna urang ayeuna papasan tah ieu papasan teh ngangge naon ngangge bedog baraya tah ieu meureunan urang pola heula panginten da ieu teh masih keneh golondongan jeung deui ieu teh kayuna sok loba pisan anu nanyakeun ieu teh kayu naon cenah Kang ieu teh ieu kayu jeungjing baraya. Kayu jeungjing upami di Bogor mah nya di tempat kuring gitu, kayu jeungjing. Upami di Bandung mah sok nyebatna teh albasiah, tah eta mah meureunan mung ukur ngaran, tapi meureunan ari barangna mah eta keneh baraya. Tah ayeuna meureunan urang opalkeun ieu teh baraya, urang opalkeun supados engkena tiasa kabentuk hiji tokoh wayang gitu, karakter tokoh wayang. Kaleresan nu ayeuna bade digarap teh nyaeta wayang golek Gatotkaca baraya. Tras wae urang rada naon kadekan deui ieu teh supados naon simetris tah sapertos kieu meureunan lajeng wae ayeuna urang ragaji tah ieu pikeun pibeheungeunana nyandakna sakedik wae ti payun teras ka pengkerna rada ageungan. Janten nyerong kieu nya baraya tah sapertos kieu tah nyerongna. Tah ieu teh urang damel konstruksina supados tungkul nya da di henteu-henteu ge meureunan wayang golek Gatotkaca mah tungkul kitu karakterna. Sanaos anjeunna gagah dina lalakon gitu tapi anger anjeunna mah tungkul gitu ari dina dedegan wayangna mah. Tah kieu meureunan konstruksina baraya supados meureunan engkena teh bakal lungguh kitu ngeluk. Tah benten deui sareng bakalan wayang tanggah, engke eta mah meureunan upami aya nu mesen gitu ke urang naon damel kumaha wayang dangah teh. Ayeuna mah kaleresan meureunan urang Gatotkaca we heula anu lungguh kitu tah. Ras wae ieu teh pikeun pijamang sareng sigerna oge urang tong hilap ieu teh urang ragaji. Urang ragaji sakumaha nya sagenep genep 7 ramo lah ka luhur gitu mending keneh urang ageungan tah engke oge bakal tah sapertos kitu bakal kasedek deui gitu. Bakal kasedekeun kaseretkeun ku perkakas engkena di mana ngaraut teh. Janten urang ngadamel polana teh urang ageungan heula baraya gitu tapi ulah ageung-ageung teuing. Sapantes-pantesna we gitu ageung teuing mah da engkena meureunan di mana ngabedahna teh ku peso teh tarahal gitu tah sawajarna we gitu urang pasti ge gaduh piling ieu meureunan. Teras wae ayeuna urang naon urang pipihkeun ieu anu ka luhurna urang rada naon pecutkeun gitu supados engkena teh geunaheun. Tah ayeuna urang bagian beungeutna. Tah ieu teh konstruksi naon disebatna tungkul teh tah kedah dipapas nu kieuna. Sareng ieu teh kirang mundur oge da engke oge meureun tambahan deui. Ditambahan deui dielukeun teh engke ku perkakas anu langkung alit gitu. Tah teras ieu urang ngadamel piceulieunana. Urang garet sakedik wae da engke oge ceuk abdi teh bakal kaseret-seret deui. Janten ke ngalegaan. Tah ayeuna meureunan urang pikeun pisigereunana ieu teh luhur teuing tadi teh. Tah geunahna teh kieu baraya upami diageungan teh janten upami kirang mantes tiasa dikurangan deui kitu tah. Ieu pikeun pigelungeunana baraya urang alitan deui margi masih keneh kandel pisan ieu teh. Tah ayeuna urang damel pikeun piceulieun anu bagian payun tah urang kana nu beungeutna urang papas oge tah ieu pikeun pigelungeun. Tah ieu piutah-utaheunana sami oge urang damel upami kirang kapengker nya meureunan engke urang sambung upami pas mah meureun nya tos we urang gaskeun baraya. Pokona mah ari ngadamel wayang mah ngandalkeun piling, imajinasi eta nepi daya cipta. Sangkan meureunan engkena teh tiasa disalurkeun kana media kayu ieu gitu. Kedah seukeut imajinasina sangkan tiasa diaplikasikeun kana media kayu kitu tah baraya.
Yeuh sakedik deui, arek beres meureun baraya nya. Tah meureunan kin urang sepil, urang caketan tah kirang langkung meureun sapertos kieu heula, kin urang lajeng kana part anu salajengna nyaeta ngabaladah. Hatur nuhun parantos nongton dugi ka rengse, dugi ka lebah dieu kitu tah. Nya sakali deui meureunan hatur nuhun cag.